Wah, kacau. Kacau naon, jol kacau. Kacau datang sieun mah kacau. Kacau naon. Lain naon adi nyaho budeg ge jelema teh. Na jelema teh boga rasa pang benerna ieu aing. Walah, punten Kang Haji damang. Aya. Kuring Haji Pohar. Oh, Haji. Tahun sabaraha ka Mekah teh? Aya 5 tahun kapengkeun mun hiji. Kang Haji 5 tahun hareup ke maju ka itu deui. Ka mana? Jakarta. Keur musim panas Kang Haji mun itu. Oh demi Allah ya. Tapi ngeunahna musim panas di Arab mah jangan ngeunah teh. Itu nog teh teu kudu digoreng. Dituna we na keusik. Asak, panas asak yang kajejek ontak demi Allah. Lauk asin yang teu kudu dibeulem ditu mah tuna we na luhur batu. Asak ucing ya. Kira ku aing kudu ngamuk di dieu. Naon? Pangdaftarkeun wing. Daftar naon sia teh? Pangdaftarkeun Mang Dawala. Urang aya kawin. Kawin ka saha sia teh? Kawin ka putri. Itu nu keur disaemarakeun. Ai kitu? Nya pangdaftarkeun saemara teh bebas saha wae urang mana wae bangsa naon. Sanajan budak angon asa bisa ngelehkeun pati eta bakal jadi minantu raja Mang Dawala. Pot. Keur kumaha pareena di Lebak? Nah, teu ngalanggung ka dinya. Hanya tante Nuju cara ricing di sawah. cing balik sia ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh? Duh, kada teu terang pare awewe na abdi mah. Apaan pare mah digambarkeun ada ge dewe Sri. Apa sia Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang boga pemajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere. Tere mah di mana urang lupa kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara. Samara mah sereh. Goblok si Ceponya. Tong dilawanan atuh bari ge. Sarwana. Eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok poe lain jeung menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak.